Matak sok ibu ge sok carek ka budak geuning. Cai cing sia sareupna, montong sok ka mandi-mandi. Nya sok aya kitu. Sareupna matak bapak-bapak tara ka masjid ari maghrib. Teh sareupna. Ulah ka mana-mana deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati. Waqad fazal muttaqun. Allahumma hdina wa auladana ila ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi ila ahsaniha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-ayah wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Akang biasa dibuang efeknya kan. Supados itu ngawuk raos kieu nyabunya. Bapak Ibu sadaya nuku Allah dimuliakeun, langkung ti payun nedawidi ka pangersa Kang Raka, Ketua Majelis Ulama Desa Tawang, abdi sejatapwid kamantenna kanggo ngadugikeun panuhun, ngadugikeun pihormat sadaya anu ku anjeunna tadi parantos dihormat dinuhunkeun abdi ngiringan ka pangersa bawi raos supados irit wanci manawi pakasra. Henteu lamit teuing kanginten urang genekna bilih kabujeng hujan deui urang bubar meungkung raat. Tapi da ketang ari ti pangajian mah hujan ge ari bubar mah sok murudul nya beda jeung keur ilit. Nyada piraku rek ngariung bae ieu da kawajiban nu sanesna seukeun.
Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wengi ieu urang gempung ngariung dirararaga telat-telat oge. Telat teh wancina dari kacinta mah teu aya telat. Ning sok aya keur ngora teu pati bogoh geus kolot beuki geugeut. Bareto mah kongang elik geuning nya. Telat dina wancina nanging kacinta mah teu kengingirangan. Mudah-mudahan urang sadayana di aku umat Nabi bali diarah, amin. Ibu paham di aku bari diarah kan? Da aya nu di aku tapi teu diarah. Wios dicontohan wios. Ning basa aya senal butut hareupeun imah ibu. Ece cek nu liwat ari ye senal saha nu abdi geuning teu disimpen butut. Di aku ngan teu di bayangkeun ibu isukan di akhirat abring-abringan saur Jibril, Muhammad itu umat saha? Umat abdi ning teu diajak ka surga butut kalakuanana ridho kitu. Di aku ngan teu diarah. Sok tanyakeun ka Pak Kesra, Pak Kesra ari ieu jalan saha nu abdi geuning butut teu diarah. Tos. Alhamdulillah. Jadi urang Tawang kemah sepakat sareng Pak MU meningkatkan perekonomian kedah nyuhunkeun binih lauk ka kabupaten dan jalanna seueur balong. Ulah seueur saur tos. Rezekieun eta oge. Dan nu pentingna mah urang bisa ngamanfaatkeunana we kumaha oge. Nya bunya. Dan kitu jalmi mah geuning ku Al-Qur'an geus sabaraha kali ibu. Innal insana layatgha. Innal insana li rabbih lakanud. Watak jalmi nu ditemrakeun ku Allah awana seueur. Lamun teu aya iman subhanallah. Mun teu dicontohan ku Nabi nu tadi geuning mengimplementasikan Nabi sebagai uswatun hasanah berbangsa dan bernegara. Allahu Rabbi. Dan gini ari watak kana goreng mah ibu entong nyarekan pejabat di luhur nu korupsi entong. Ai korupsi teh cecarmen. Ai cecarmen pandi ibu ge aya. Sok ari babantu di hajat seueur. Cau leungitnya. Dodol eueuh saware. Mun sok aya nu kitu? Mana jalmana? Lah kadar ge cau. Ibu ulah nyebut kadar cau. Da nyokot cau sok teh pedah kasempatanna we ngurus cau. Lamun ngurus daging nyokot naon? Tu apaleun osok. Jadi watak cecermet mah di sararea ge aya bawa urang oge teu nyokot sok teh pena eueuh we kesempatanna nya. Nalika aya mah nu katahan buka henteu. Lebih ka karek jadi panitia kurban ge geuning geus nyumputkeun daging. Ngurut eta sagede aduan peureuk lep kana hanapeun daun tuli ditincak. Gerut kop jang RT 11. Gerut deui kop jang RT 12 bagikeun aing mah rek meresan daun. Begitu gerewel kaangkat daging tah geuning mangih euy daek bebersih mah. Pinternya. Untung aya budak nu lajo. Mangih-mangih naon ongkonang emang tadi nyawa-nyawa bae sia. Mereka teu kanyahoan kumaha da ya nu ngintip. Memang sia KPK. Lain dalin KPK, bedah katempo we ditempo sote. Arek ditanyakeun teh di mana emang nyakola kitu? Di Tawang cenah kita. Orang di dieu guru nanya euy. Heuh. Memawi punten.
volume mic-na Kang nu diletikan volume frekuensina diadeungan supados dari mic jeung speaker deket kieu mah kawas salaki jeung pamajikan. Kaum adak. Abangnya ibu teh kaum adak sok amok geuning. Paudang. Areudang sote pedah jeung salaki. Geuning jeung batur mah. Basa di jalan geuning aya nu noel ti gigil astagfirullah. Tepat di tukang innalillah. Ai pas ditangkep alhamdulillah. Kata si ibu nya ditangkep ku salaki. Cicing gedang ngaji mah urang tawang mah ahlina nya Pak empunya. Urang beberah mana yang muludan teh geuning sumangetna bisa bergairah dan Nabi ge osok keureuy Ibu. Punten Nabi nuang korma sareng Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib heureuy. Sisiki korma nu dituang ku Ali kormana teh digunukeun payuneun Kangjeng Nabi. Ali as aya nu ngalangkung Ali geuning teu ngiring nuang korma cenah sareng Rasulullah. Saur Ali tuh cenah seep tuh kuning-kuning numpuk sikina ge di Rasulullah. Saur Rasulullah Ali kami onaman sikina bae manyesa. Ali anjeun teu nyesa sikina acan. Jok di harita Ali bin Abi Thalib teu heureuy. Berarti Nabi sok heureuy. Ibu Nabi intelijensina kuat. Garwana ngempel, ngadaulat, ngademo mun cek urang mah Bu. Ya Rasulullah, garwa-garwa salira nuju kempel. Abdi hoyong bubrak, saha garwa salira nu pang dipika cintana ku salira danget ieu. Abdi hoyong terang. Ya Nabi kudu menyebutkan salah seorang bebahayakeun. Pokona anu hayang apal saha nu pang dipiki cancana ku kaula isuk kumpul deui wayah kieu di dieu. Sementawis wengina Kangjeng Nabi mapai ka setiap bumi garwana. Sami dipaparin dinar sahiji sewang. Tong loba obrol cenah batur mah teu dibere. Nya batur Nabi teu nyebutkeun garwa. Batur mah teu dibere tong loba obrol. Begitu isukna kumpul, engal ya Rasulullah geura sebatkeun saha garwa salira nu paling dipika cinta ku salira. Saur Kangjeng Nabi pokona nu dipika cinta ku kami teh anu peuting tadi dibere duit sadinar ku kami eta nu pang dipika nyahna. Kabeh ku angkeong euy seuri da kabeh dibere. Duh, hebatna intelijensi Nabi mengamankan masyarakat. Pun dina salat ya Pak, dina salat pan kantos kejadian salat teu aman. Mu'ad bin Jabal jadi imam salat Isya. Ya uswahna ya, berbangsa bernegara bisa jadi. Hari salat Isya teh diimaman ku Mu'ad bin Jabal. Di tengah-tengah jamaah aya jelema nu tugasna nyebor korma. Dan nyebor korma mah ibu ulah beurang kudu ti peuting di Mekah mah, di Arab mah, di Madinah mah. Nah, taneuhna panas keneh, lain geus peuting mah tiis. Lamun keur panas dicebornya paeh atuh. Da taneuh keur panas di banjur sarua jeung di leong. Keur salat Isya, Mu'ad bin Jabal maca suratna panjang. Da meureun niru ka Nabi pan ai salat nyalira mah kadang-kadang surat Al-Baqarah tamat, surat Al-Imran tamat, surat An-Nisa tamat, sabaraha ayat ibu tah. Mu'ad bin Jabal ada panjang eta makmum meureun mikir aing lamun tuluy noloykeun salat milu jeung imam beakeun cai ku batu rek nyebor. Amaktan mendulungan. Da sok berat keneh kadulungan. Tungtuna muparokoh. Misah salat sorangan ngaleos bae nyebor korma teu mikir beres salat batur kabeh ngobrol. Dasar jelema teu apal kahadean batur berjamaah teh alus di misah sorangan. Berita eta dugi ka Rasulullah, Nabi sasauradana sangat pendek. Ma balun nas
ye ari baroga gawe teh ulah sok ngariweuhkeun batur sakitu udah bisa saurah nu ini asa kaomongan ku Nabi da manehna ini di tengah jamaah keur salat berjamaah ngariweuhkeun batur imam kaomongan da imamna salat panjang timpang ngariweuhkeun batur makmum luar ge kaomongan da batur kaperluanna beda nama ke diomongkeun jempet kabeh mabalun nas hanya segitu ucapan Rasulullah mabalun nas ulah sok ngariweuhkeun batur di sanes tempat Nabi nembe sasauran idza shalla ahadukum binnas lamun anjeun salat mawa batur anjeun salat jadi imam falyukhaffif ringankeun salat teh nah geuning kudu dirangankeun fa inna minhum al kabir tuh di tukang teh loba aki-aki nu geus teh kaduganan tung lila ieu mah salat asar macana al-waqiah atuh aki-aki geus galeong inna minkum munfarid Rasulullah di antara jamaah anjeun aya nu kabur kunaon bituli salati imami lantaran salat imam lila teuing kabur teh lain harita tas salat asar balik maghrib kadenge adan pak tos adan kadenge ku aing oge atuh geura ka masjid sanok saya teh mangimamanana lila teuing cangkeul aing mah kabur jamaah fa inna minhum as-saqim mungkin di antara jamaah teh aya nu keur teu purun lumatak imam kudu ningali ka jamaah teh tilu kakedahanana hiji istawu sufufakum luruskeun jajaran anjeun wa tarassu kekepkeun wa suddul hulal ajekeun anu anggang bari ningali anu kadua ieu jamaah teh loba nu ngora loba nu kolot loba nu pinter loba nu bodoh itu perlu perhatian Pak. Fa inna minhum as-saqim tinggal di jamaah aya nu salesma ieu sujudna lila aya nu salesma boro-boro nongeng gunang tung oge ngocorna punten Pak Kesra zaman abdi sakola pun guru nguningakeun aya hukum nu disebut hukum gravitasi da baheula mah rumus kitu teh geuning sok diitung aya hukum buis balot uka seki angin dari utara ke kanan dari selatan ke kiri jadi beloknya sarua ka kulon kabeh disebut hukum buis balot teh aya hukum gravitasi ibu lamun urang malendong ka luhur lamun ka luhur 10 detik ka handap mah 8 detik ke tepi nah geuning gancang ka handap aya hukum gravitasi daya tarik bumi disebutna itu cek abdi teu sadaya Pak tinggal di leho ari kahandap lalaunannya lain ari kaluhur tarik berarti kuleho mah teu dianggap aya hukum gravitasi ya letak boro-boro nongeng nangtung ge bijil nu salesna Nabi miwarang memperaposkeun fa inna minhum as-saqim buating di antara makmum teh di antara jamaah teh aya nu keur salesna ulah lihat teuing sujud besok aya geuning nu sujud da cengkat ti heula lain kumbung-bung tinggi lah sujud di teh teu tahan budak geuning sujud tuluy cengkat ditempo imam encan ari dituluykeun diuk aing miheulaan imam ari balik di sujud berarti ke sujud jadi 3 kali matakna go geus siga bangkong rek luncat nya aya nu kitu salatna aya budak lah aya beureun 40 tahun mah apiraku kolot kitu anaman salat da budak beugeuning tonggong madongko tapi sirah luar keur sujud keur ruku keur sujud mahariana da ku pipi sabaraha kosong euy beres nanya ka babaturan keur salat nu katilu fa inna minhum dal hajjat perhatikeun jamaah ulah dilatih salat babacaanna lamun urang jadi imam nah di antara jamaah boa aya nu rusuk rek liar ngajakeun salat teh di masjid nu pinggir jalan
ngarah beres salat tuluy megat ojek, megat angkot, megat bus. Oi pok teh euy surat An-Naba. Nu panjang makmum geus tekek. Hah, ai mobil geus liwat 2. Can sarokaat acan. Ajakan isuk salat di didinya. Pak, urang salat di masjid itu deuy. Kamari ketinggalan mobil. Munfarid kabur jamaah kunaon ditulis salati imamihi. Berbangsa bernegara seperti itu Pak, kebijakan harus memperhitungkan itu pedah urang gitu. Subhanallah. Anu mawi punten tadinya diawali moga-moga urang diaku umatku Rasul kalayan diarah, amin. Jadi arahna nama disapaatan we. Ibu palai di paling syafaat ku Rasulullah. Namun dia di syafaat. Yang syafaat harinya honto. Bisi kawas kurang Cigugur. Ngadahar daging pecang pedah ngeunah cenah. Daging naon ya lihat-lihat ngeunah cenah daging pecang. Lu kumaha dari pecang lah beureum sagede bitis. Hari isuk mau manggih singgung dialah. Dasa gede bitis semua beureum dicacak. Eta nu teu nyaho eta nu kitu. Ibu hayang syafaat. Nyaho syafaatna. Tah, kade punten ai syafaat teh. Dina ekonomi oge Pak, dina bermuamalah aya hak subhan. Bias diwartoskeun hak subhan bias. Ye hak subhan teh ibu mun ibu rek ngajual sawah. Ulah wakan nawarkeun kanu jauh. Nu deukeut tatangga di dinya nu adek sawahna jeung urang aya jaminan hak sumah tawaran heula. Ece akang ye sawah abdi rek dijual ye bisi rek dibeli ku akang tah hargana saanu? Euy cenah ge. Kami mah teu boga duit nyageuskeun bae atuh rek ditawarkeun ka batur. Nawaran mah kudu ulah apal-apal geus disambut ku batur. Hargeuning ece aya nu ngaramet di dieu dibeli ku kami. Cek nu gigireun teh kena-kena jelema kieu teu katawaran-tawaran acan. Nyerian hate teh. Berat sampai di akhirat teh bakal ditanya. Harian dina pertanian pan aya hak sumpah taroskeun ka Pak Ibu boga kebon tatangga adep jeung urang pi heuleuteunana aya tangkal kadu jadi gede dahana ka kebon urang nyodor kaduna buahan aya hak ngala sanajan teu bebeja dahana ge nyodor ka kebon urang ieu. Tapi buah wungkul ulah hayam tatangga keburuan urang ditewak. Ning hayam aing ditewak hak sumpah ieu lagi diimahain. Oke salaki ece nyabak ka batur dikerem siapa gitu. Ini salaki wing dikerem hak sumpah aya di mahai. Aya batasanna deui. Agama da tina batur. Dan teu muluk-muluk geuning palai syafaat Rasulullah mamak sasauran. Idas sami'tumun nida di mana aranjeun ngadenge adan fal yaqulu ma yaqulul muadzin. Ucapkeun ku aranjeun ku jalma nu ngadenge adan teh naon nu diucapkeun ku adan nu adan. Punten ibu da adan teh siga perkara biasa, tapi Rasul mah geuning nuduhkeunana anu kudu qomat teh nu tadi adan. Datang cek abdi oge, budak masantren atuh bisa-bisa adan. Duh kodor adan cek saha adan teu hese dan usok dapon denge mah geuning hayalah sholah naon hayalah sholah da kudu hayya ala sholah ayeuna dikemeni ka hayalah sholah hayalah falah urang Cigugur eta aya nu adana kitu keur mah geus kolot napasna geus pengek pun meni sora anjing babaung. Allahu akbar Allahu akbar. Cek budak lu di pos anjing saha euy babaung. Nu kolot adan disebut anjing babaung. Duka eta da anjing teh goreng-goreng teuing ka sabenerna. Ngan ukur najis ukur Quran mah disebutna ge hewan cerdas anjing.
Aya anjing nu diwara anjing nu kalam menang ibu urang minggu anjing lepaskeun ka kebon datang bawa sato nu tadina halal geus dipaen kumaha asal tong bareng jeung anjing batur nu teu diwara sah eta di dahar ngan amun anjing ngarti tong diakan ku sia bawa ka dieu ngarti ngan pedah anjing mah teu meunang ku lewetah ka imah dan najis beda jeung ucing sarua ucing ge sato da itu mulia mah apa cenah mulia keneh ucing memang jeung anjing ucing bisa sakoltah jeung jelema tapi anjing duka kunaon aprok we di jalan da anjing mah dihina bae ingkik eta bapak-bapak aya nu api-api nyokot batu rengkog patus anjing meuli papetor ka ditu jegul ka barang modar sia baru mau dihisab gitu itu di akhirat dihisab kabeh oge osok minta dihampura ka anjing. Oh, lebaran ke jelema nu kakarek aprok badi panganaran teh urang mana teh mana apuntennya wilujeng boboran siap dosa naon aprok lagi kakara ari jeung anjing nu di dosa anu ngapoe lebaran ira minta dihampura aya ditawang nu hampuran jeung anjing aya di Cigugur mah oh jeung monyet malah hampuranana sasalaman anjing jeung monyet teh jebul teh bos inu anjing boro-boro monyet teh sasalaman aja cek abi anjing jeung monyet sasalaman tapi di tempat supirnya orang tawang ini supir masjid bener kurang lanjutkan kasus adan ya Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kantos sabada sholat lohor amanat ke Abu Bakar di Madinah kaula reka Bani Amir ibu Bani Amir itu di Madinah teh ngaler lamun angkat tiba di Masjid Nabawi tas sholat lohor bubujeng ka Bani Amir dugi ka ditu teh asar maka Rasulullah amanat Abu Bakar kaula reka Bani Amir pasti engke asar can balik deui bisi geus datang waktu asar salat asar imaman we ku anjeun tuh mengimplementasikan anak itu ngawi dina fikih imam anu muratab imam anu ditangtukeun di eta masjid lamun rek liar turutan Rasul bebeja euy kami rek liar engke nu imaman teh tu si anu kudu kitu ulah jamaah kumpul hayo we pujian Allahumma shalli ala Muhammad noong ka imah kiai ya Rabbi shalli alaihi wa sallim geus menang 20 balik kakarek garwana nolo teu aya akang mah ngejin tadi atuh mun aing qomat tira tadi punten Abu Bakar diamanatan ku Rasulullah Abu Bakar engke asar datang kami can balik imaman salat ku anjeun sumping asar Bu gorowok Bilal adan para sahabat geus nu maca Quran geus nu shalawat geus nu babacaan nu ngadua tapi Nabi teh sumping wae Bilal naros ka Abu Bakar deui Nabi teh aya nuju ka Bani Amir atuh kumaha ada salat sonten kersang imaman nya dan Nabi ge tadi nitah ka kami atuh lain ngobrol tidak tadi bisi maraneh teu percaya tuh nu tawadu mah sakitu dititah bisi maraneh teu percaya ari kami nu ngomong mah ari urang pilih kami jauh ti Nabi implementasi teh meuli dan kitu Abu Bakar ditaros Bilal bade komat Pak Bu ya Bilal bade komat narosna ka Abu Bakar itu jadi keputusan sara anu rek komat kudu nunjuk ke imam ai can aya ti imam ulah bakal komat bangke sok sini jorongkeun Allahu Akbar kan qomat di shalah la ilaha illallah jeung kapayun sia nu komat ai mah geus adan tadi mongan komat can aya imam sok da sini jorongkeun atuh maka tong sok wakanyeun es ulah maka komat lamun can puguh aya pi imamun
tanya heula satu tuh Abu Bakar diwarang imaman Bilal naros Abu Bakar kemana Nabi ngejangkat ke Bani Amir atuh kumaha salat asar kersang imaman nyada Nabi gemi warang tadi ka abdi atuh lain nyarita tidak tadi ari kami nyarita mah bisi maraneh teu percaya atuh kami rek qomat dan Bilal qomat Nabi Abu Bakar nembe ngimaman subhanallah betapa tertibna Pak itu namanya sahabat nu diatik dididik ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketaatana seperti itu sayana mah urang ge kitu Pak tapi da ketang silih jorogeun sate lamun salatna maghrib isya atawa subuh ari lo hormat karena silih jorogeun teu kadenge Fatihah ieu masih ngerokat lupa dua al-ikhlas deui ge bae. Ini udah berat nang imaman teh kudu ganti-ganti surat. Munya atoina bae. Ukur mah teu apa nu sejen di jabat teu pati bener. Dari keur payungku yang baluweng mah ibu masih al-kausar oge pieu poho tungtung. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kausar. Belum balik doi. Ari keur gempur mah kitu. Batak seorang imam lain butuh pinter bacaan Fatihah, kudu kuat mentalna. Jadi seorang pemimpin kudu kuat mental. Makanya Nabi di mana khutbah tinggal di hadis Nabi Mu'ad bin Jabal sareng Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataban nasu akmarat aina. Rasul mah di mana khutbah teh sok dugi kebeureum sacana. Kunaon semangat. Ai di urang nu beureum panonna. Jamaahna balas nunutan. Ning nunutana makana ibu dipaparin solusi. Ibu nu kudu ngelinganana ka caroge Pak dinten Jumat tos jam 8 liren pada melantong nu abot teuing geura istirahat kulem satengah jam mah engke satengah 11 ku abdi didugugahkeun kangge salat Jumat. Geuning kudu sare heula sarena ge nu rek jumaahan mah ibadah. Insya Allah jelema nu rek jumaahan di imah sare heula engke di masjid teh karinuluikeun. Udah kalah kok katuh esak heudeung. Iwati karinuluikeun pantuluh kene. Tapi ibu pun tentong digoreng salaki awas. Nu disebut badiah tulisan goreng omong ka salaki lain bebel kehed ka salaki tapi ngawirang salaki ge eta teh badiah tulisan. Di masalaki datang di pagawean ditanya sinarieun Kang beurang keneh balik. Kubu salaki hayang salase di imah. Baru salaki teu mikir aing kamari ge beurang mah dibalik disebut beurang naon? Sinarieun beurang balik isuk mah aing cing geus jam 5 ge moal awak balik. Da magrib can datang pasti mandi heula di burit-burit teuing. Balik beurang disebut sinarieun, balik burit disebut burit-burit teuing. Mata tong geh-geh loba salaki teu balik teh bingung jawaban. Nah, baheuh. Pangaruh ibu eta teh. Eta punten, di mana caroge bade jumaahan ibu keun ulah sok dipikiran, lah bapana siga nu heueuh kadarna don hees ulah. Sagoreng-goreng lalaki nu sok jumaahan boga pagawean istiqomah sae. Berarti salaki ibu rek sare ge wudu heula. Jalma nu sare boga wudu diganjar ibu. Nya salaki ibu sok sare memeh sok wudu memeh sare. Tarik jumaahan pan di luar wudu heula. Sok ka masjid ge diuk bismika Allahumma berarti rek sare ge wudu. Ibu sabaraha kali sok rek sare wudu heula? Aya satahun sakali? Salaki ibu mah rutin saminggu sakali. Rek sare wudu, maka ulah digoreng, sagoreng-gorengna salaki asal sok jumaahan insyaallah boga amalan wudu rek sare. Geus tulis eta hade eta. Ngan beureun cek barudak aya jurig jeung ririwa anu nya kitu mah udah ngadeun jumaahan ngadon naon ulah kulem lah sare nu biasa de kulem mah kanu alus molor ka ayam nya da eta hebatna bahasa Sunda ajengan geura aduh
abdi tapi kami itu urang Sunda mah waktu brai subuh tin witi balebat tuluy subuh carang cangtihangnya geus carang cangtihang nang ngaluluh taneuh haneut moyan tangange lohor gingsir panon poe ieu punu asar tuluy sariak layung geus sariak layung sareupna magrib geus magrib sare budak reureuh kolot tengah peuting janari hideung janari leutik janari gede tuh urang Sunda mah apa kana waktu tapi kaya ngaranna kabeh ngan di antara waktu nu loba nu pang dipikasieuna hiji waktu sareupna nah batok sok ibu ge sok carek ka budak geuning cai-cing sia sareupna montok sok ka mani-mani nya sok aya gitu sareupna mata bapak-bapak tara ka masjid ari maghrib teh sareupna ulah ka mana-mana cicing teh maghrib sareupna mata tong geger ajengan lamun carang nu berjamaah di masjid maghrib teh da eta omongan kolot sareupna mun tong sok ka meni-meni tah di dinya kolot teh teu balikna teh papagahan kudu sareupna ka masjid kalau tong ka mana-mana jadi taat tapi ka ayeuna masjid kosong maghrib teh da sareupna tuh waktu orang Sunda bahasa orang Sunda mah pa dibeda-beda abdi neda pun bapak tuang si adik dahar bayi mam ayam nyatuan nya beda-beda sok da bahasa Indonesia mah tuh beda kucing makan presiden jadi presiden selalu aja kucing dina pada ngabahasakeun lain uang eong lah Allah ya karim urang Sunda masuk abdi monok pun bapak kulem si adik sare bayi bobo tuh tapi sok aya eta nu nawaran kami toha apa bili bade bobo eta nganggap bayi eta kami toha heuh panari emam teh jang saha jang bayi jang kolot mah tuang ieu kami toha bapak bade angkat atuh bade emam heula nganggap orok siapa ya Allah ya kan eta berbahasa hese bahasa Sunda ulah lalawara batak sakira-kira teh nyorang mah meuling bahasa nu kasar bae Pak darula kitu gali beta lo bahasa pun salah geus na jadi kana bahasa euy punten itu dina bab salat wae Rasulullah seueur maparin contoh ya Allah ya karim makana mudah-mudahan tadi geus sing jadi amal soleh amin sajalmi nu palai tepang sarenggat Allah prak geura lakukeun amal soleh nah setiap amal soleh teu bu daya syaratna di surat Al-Ahqaf mah geuning wa an a'mala sholihan tardo amal soleh nu diridhoan ku Gusti amal soleh bebere amal soleh diridhoan ku Allah duka da kumaha niat ai babagi na bebere na teu karna Allah mah da kaciring ke oge boro-boro ku Allah ku jelema ge sok ditengerkeun ai nyolok sia ka meuni baju mah diarah kaos mah ditarima tiung mah ditarima nyolok mah ka meuni tah mere teu karna Allah mau ridhoeun eta nu kitu kok udah diurang dibere ditarima kuduna mah urang wani nolak eta teh da ngawarahna ke kana ngawarah teh balik pan eta penyakit nu umum di manusia teh hiji korek biasana budaknya sok pepatan ku ibu korek teh tau lama budaknya tah jang jajan ini kayak di tulis sekolah ari hayang sembuh barang dahar lu sok ngajak batur nya sok aya nu kitu da budak meuli bala-bala di pesakan ciwit saeutik kunyem eta diwara ku ibu eta korek kuduna ibu bejaan ya kerjajan bisi barang beli engke barang tuang di ditu aya batur sok pasihan saeutik sewang oge keun bae lain kalah dititah korek nya ibu-ibu sok hayang boga anak soleh tapi pepatahna sok loba nu goreng tong bebeja ka bapak mamah meuli baso nya budak ieu tah bohong kudu
kuduna buruk brak wartosnya ka bapak engke mama meser baso bilih bapak palai mah meser ditujung ke sarangan di kuneng jadi neng 2 kali gitu. Lain kalah budak dicerek awas ya mun bebeja ka bapak sih. Budak di wara bohong bu ayo nu kawirangan di abdi mah bohong aya tukang kiri kita si ibu buka hutang dah rewas ka budakna ujang tukang kiri arek ka mama tong bebeja ke mama ayahnya asup ka kamar tukang kreditna maksa ujang mama aya daya hari namanya dicolek di desa tuh batur menya batur-batur ka kamar tuh hordengna oyang ngalieu budak tungtungna ngagorowo mama teu percayaan sok salah inung tungtungna budak teh teu urang dibejaan untung tukang kreditna ibager ceu ulah make jeung nyumput aya bayarkeun teu aya mah wios abdi da moal kumaha bilih bade nyanak deui mah mangga da lewak deui we tah lanjut deui wae masyaallah da minggu isuk nagih deui nanya budak jang mama aya teu aya lah kamari ge ka kamar dia teang ka kamar biji ti kamar lunas nu ka kunaon lunas nya dibayar punya lunas teu dibayar punten ibu awas budak ulah dilatih koret hiji lah sakali deh ibu ulah lalawara ka budak tuh aya teteh sumputkeun tuangan tuputkeun etang neurak dina hatena kuduna temrakeun malah tuh aya teteh sok engke tawisannya paparinya ulah kudu kitu da tepi ka kolot tungtuna koret maru ari jelema koret senang kesenangan jelema koret teh cok ngalabuah besok di peuting anu koret naon mang karada kudu ngalabuah heeh ini poek-poek kaburu ti barang we bugusin di penta tatangga beda jeung lu bager patengah poek orangkeun batur liwat ngalabuah mang mohon harayang maneh hoyong melak si aing bager eta mere ilmu aing geus jauh kop nu pepeus ya Allah ya Karim kalau kitu bager eta daripada mere nu alus didongdolekan ini kan yang lupa bos mau ingat-ingat deh. Entar abdi mah diurukan kupun bapak dengan tilu hiji. Lamun maneh rek dagang isukan matong dagang pare. Tong mulian pare. Kuning kunaon di patah mere ngasaan ka batur. Hari meuli buah mah ya. Memeh boga bakti geus boga sedekah di mana jelema nu meuli pare teh ya geus rek ngasaan. Awas mangka muning. Luka 2 abdi diurukan kupun bapak subhanallah ya jalu gara balik di pondok tong hayang bae masantren saaya-aya we cenah da bapak geus butuh hayang hirup tengtel mah di lembur mah 2 cenah kuncina hiji lobakeun hatur lumayan tong loba teuing hatur luhur eueuh hujan deui Langga milari anu peduh ke sakedap deui. Ulah nyarekan hujannya. Da teu kenging urang ngadoa muga-muga isuk mah ulah hujan cenah teh teu kenging. Tingalina surat Waqiah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun sallallahu nah aranjeun teu memperhatikeun cai nu ku kami diturunkeun ti langit nu ku aranjeun sok diinum punten Pak alladzi tasrabun padahal cai lain sok diinum bungkul pake mani pake nyeuseuk pake nyebor tanaman tapi ku Allah antum anzaltumuhu minal muzni nah aranjeun nurunkeun cai ti langit nu ku aranjeun sok diinum teh ning diinum dan nginum mah teu bisa digantian kebutuhan pokok sanesna mujnun pakesra maknana sanes langit eta teh mujnun teh awan anu geus hideung bedena geus memberat rek jadi cai abdi hoream sok nyebut mega euy bisa disangka kumaha mending keneh eta wentos lah
Dan nyebut mega mah isi caluta. A antum anjaltumuhu minal muzni am nahnul munjilun. Law ja'alnahu ujaza. Lamun seuk Allah karep, Allah ngamaksad, Allah tiasaeun ibu ngadamel ci hujan boga rasa kesed, pahit, hasem, amis. Daek benci hujan amis daek. Alim abdi ngomong ka suhujanan di udag-udag sirup. Da sirup resepna kanu amis. Tapi ulah sok kehe kana sirup. Ibu, uningat teh sirup dina Al-Qur'an jadi sekarang surat. Ya punten ya pecinta Al-Qur'an. Punten da ibu mah ahli Qur'an. Ulah wungkul katalar tapi kedah uningat kana makna-maknana. Kunaon Allah ngaranan surat Qur'an bet bebanuk ngaran sato Al-Ankabut lancah rangati leres. An-Namlu sireum, An-Nahlu naon deui? Nyiruan, odeng. Al-Fil gajah. Tuh loba nami surat Al-Qur'an ngaran sato seueur. An-Namlu sireum. Aduh subhanallah sireum. Cek abdi naon kitu agungna sireum ku Allah dipake nami surat An-Namlu. Ari horeng ibu cenah gotong royongna sireum mah kuat. Sok mangih gula sagede cingir tungtungna ibu ditincakan tah ku sireum teh. Sireum leutik gula ngajujugur ditincakan dikuir heula eta teh lain caluta. Ngarahna sukuna bau gula engke lempangna bakal amprok jeung batu di bejaan susul tapak aing tuh bau gula di ditu ditungtung aya rezeki. Sireum mah bebeja menang rezeki teh jelema mau menang bel teh iraha bebeja. Repeh teu ngomong-ngomong. Pasti mana be lah ulin bae buku tas meang sireum mah bebeja susul tapak aing ka ditu tuh rambeng menyusul kapangih gula ku sarerea kapangih ku 20 urang da digemrong ku 20 urang tempo sok mun ranteng urat beuheungna ngagotong gula nu metot ka kidul leo ka kidul metot di kakaler leo kakaler kumaha gede tanagana we. Nah geuning ruak reok eueuh komando. Mentak di mana we nu gede tanaga? Reok ka ditu daya kaos. Reok ka dieu daya tiung. Eueuh komando eta. Nu paling hebat ya, Kang Ajengan nu paling hebat. Aya sireum tumpak gula digotong batur, da eta ngegel kana gula, nojer kana gula, mun ranteng urat beuheungna, padahal manehna ge tumpak gula digotong batur. Rarasana mah keur milu ngagotong heuh da jelema ge aya eta panitia mah tar milu mayar-mayar we. Mohon ari panitia nu jarah ka ditu ka Jawa Timur. Jawa Timur, Bali, Madura, da manehna mah teu mayar milu. Hitung-hitung sirup digotong batur we heuh. Sirup. Nah jadi kadinya nya, tapi aya hikmahna kana ibu turun hujan tuh Allah mengkolkeun kadinya. An-Namlu sireum, Al-Ankabut rangati. Nah rangati dina surat Al-Ankabut dicontohkeun awas 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 awas. Aranjeun hirup ulah kawas rangati ittakhudhu buyuta rangati nu nyieun sayang. Nah gitu kumaha sayang rangati indah bu ya ngenteng tina dahan kalapa nu beulah wetan ngujur ka kulon jauh aya 4 meterna tapi etang ramat ngenteng bu disebut hiber rangati da teu boga jangjang jalan handap atuh meureun ngarayap kudu ti kararayit tapi ngenteng ka meuni jalana bang hebatna rangati bu ye lamun rek nyieun sayang ngagagantung heula dina ramat manehna geuning ngagagantung heula ngukur ti mana datangna arah angin lamun angin ti wetan manehna moal nyieun sayang yang hareup ngidul ngaler pasti ngujur ngulon da bisi ditabrak angin rapuh lamun ngujur ngaler ngidul da ramatna retak uduh rapuh mata ngagagantung nego kurang teh meuni ya datangna angin oh ti kaler ayun ayun
manehna make nyeun sayangna mujur kitu. Subhanallah, geura ibu jungjangna. Set kahanap narik di luhur kahanap lupang hebatna bubuleutna dapat bekiletik diukur ku suku da anggeusna beakna di tengah-tengah teu mawa pasekon teu mawa meteran tapi ngepas beakna di tengah-tengah heuh rangati ya Allah indah dipandang tapi lamun kadupak nu rada gede we amruk awas organisasi di desa ketua bendahara sekretaris seksi anu aya indah kokoh bet saeutik bubar sayang rangati kan kitu gampang retak tapi nu hebat ibu ya rangati ya tingali rangati sasayangan hiji rangati matara aya sasayang dua. Nah geuningan hiji rangati lamun geus beger eta teh mikangna jalu sok dihakan. Betak loba jelema geus beunghar salaki diusir. Ta eta turunan rangati eta nu kitu. Nyen sayang ongkoh rangati teh panyicingan manehna tapi eta teh sumber usahana da can aya lancah rangati budak-budak papatong budak-budak simut cicing we di juru aya we papatong yang sanduat ditewak di bulan karena dihakan harita engke we geus daring cicing we manehna mah di ditu aya oyang saeutik budak da disangka aya hakanun kitu. Letak ajengan lu cicing di Pangimaran eta anak rangati eta itu ayo dipakerket pantot tah nu manteuran lain lagi subhanallah ngan anu hebat pisan mah ibu rangati punten matak Imam Al-Ghazali mah ngaharamkeun nganajiskeun eta kana ramat. Nah geuning dinajiskeun tadina tai cenah Kang. Da dina beuteung rangati teh di jero teh eueuh ramat ibu sok pecehkeun, beulahkeun. Eueuh ramat salamar-lamar acan. Caina kotoranana diproses ku bujur saeutik teh jadi ramat. Cobian newak rangati, newak kancah. Betot terus ibu ramatna. Beak ramat kempleng beuteungna. Tapi aya ulama menyebutkan sunat ngingkeun ramat rangati nyemat lancah da baheula nyungkutkeun nabi teh nuju di guha sur pedah aya rangati nyayang jadi sangka nabi aya di lembet painga dina mimbar Jumat sok aya ranca geuning eta cenah beureun eta nyumputkeun nabi cek abdi botrok we eta mah nu satu tapi ka khotib kagerembek diseureut lancar tapi aya halusna ngagerebek jadi tegas pan tadi kade ibu ya kedahanana mah pada teh jadi latihan santri abdi mah di pondok alhamdulillah panginten di sanes ge kitu sok dijorogkeun ku kiai sumping ajengan sumping komat tewak budak hiji imaman bager jadi santri teh kabeh boga talaran Quran supaya ngimaman lancar. Tapi dari itu aya mentalna kumis baplang, janggot lebat, masantren geus lila da mentalna cetek. Begitu dijorogkeun ku ajengan ari nolak da ajengan beureun. Nangtung ka hareup Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rumput atuh santri cing-cing gitu kan. Ya Allah ya Karim. Kunaon? Lain teh apa Quran tiraku Fatihah teh apa? Da geus kolot jeung geus lila masantren mental. Itulah pemimpin butuh mental. Ulah gegeran pemimpin mah. Sok lalaki lamun gegeran. Kalau beak dicarekan ku pamajikan oge. Tapi lamun tegas lalaki Allahu Rabbi ya Karim. Dapat sing saroleh ibu dasa laki ge geus mimiti soleh. Asup ka imam geuning sok maraca ayat kursinya. Begitu plong panto Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Eta pamajikan tak itu ari balik ngaji mah lain sugan sia juri. Da kapan kutang sengkleh.
daster ngacir gitu banget cemot buk ngereruik nya salatnya suka imah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da cek Pak MU lamun manggih jurig baca ayat kursi ulah gitunya sugemakeun salah kita geus hariana bade diwangsulkeun ku abdi tadi amal soleh bari amal soleh nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu maparin tuang ka putra niatan eta parentah Allah dalam untuk diniatan karena Allah sanajan mere dahar ka anak mere dahar ka salaki non bedana cenah jeung monyet maraban anakna di akhirat naon-naon. Sanajan unggal poe dicukup segala kebutuhna ari teh karena Allah mah subhanallah. Maka paman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nu kadua awas ulah musyrik. Ya musyrik teh geuning loba sababna Bu. Baheula mah di abdi tahun 77-an sok loba bapak-bapak nu maledogan kebon wayah magrib. Keluar. Kenal mah babaledog wayah kieu buok cenah sada wae. Mari kitu kunaon cek kolot buok magrib sada teh cenah sok takreuneuh pamajikan. Cek abdi naon nyambung nya euy. Buok di kebon pamajikan di imah make batak reuneuh. Lamun nya buok sada magrib mata kreuneuh nah mumpung aya pakesra yuk urang sampeur Pak Camat laporkeun ka bupati bubarkeun BKKBN jang naon aya KB ari buok di sada keneh mah mending ayakeun pasukan pembasmi buok gitu da ibu reuneuh lain karena buok di sada remen teuing amprok jeung nu siga buok lamun diyakini seperti kitu paingan teuing kamari buok ngener euy orang pamajikan siar reuneuh tah awas tah akidah tah hese teh biceuna nu kitu teh nya bunya ieu mah di Cigugur nu rek melak suuk we cangkangna diampar-ampar ditincak cai ngarah suukna leubeut atuh tongkeun dipelak tincakan we ukul cangkangna rek leubeut dimeni tapi dah ditanya ku abdi kieu nya ilmuna loba tatanya cenah kolot baheula kieu kolot di meuni asa urang tawang cenah. Oh, betul. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sikap ngarejengkeun ka Allah sok dibahas dina pangaosan, sok dibahas dina pangaosan mingguan. Subhanallah, asapiraku kayakinan urang bade meleset keneh. Moga-moga ngalangkungan mengimplementasikan sikap Rasul uswatun hasanah berbangsa. Ibu dina berbangsa Rasulullah geuning teu ngabeda-beda jalma henteu. Aya ieu nuju tawaf. Nabi angkat di Madinah nuju munggah haji. Aya urang Baduy, urang pasisian, urang pegunungan milu tawaf. Ngan babacana dengan ukur eta we ya Karim da beureun ku guruna di papatahanana ukur kitu wungkul padahal Nabi payuneunana saur Kangjeng Nabi ulah ya Karim bawe sallu ala Nabi baca shalawat ka Nabi tah eta teh isyarat yen lamun urang keur tawaf meunang maca shalawat da ku Nabi dianjurkeun sallu ala Nabi tapi eta urang Badui ngajawabna jeung Nabi na teu pernah abrot padahal eta nu miwarang teh Nabi. Begitu sasauran kitu Jibril ngawartosan ka Nabi Muhammad keun wae eta jalma wiridna doana ya Karim da hatena ikhlas ditarima ku Allah hajina ditarima ku Allah umrohna ditarima ku Allah tawafna ditarima ku Allah saina nah sanajan ukur ya Karim tapi hati nu ikhlas Nabi ngagabrung nah cenah mani ngagabrung bagja cenah anjeun mah hajina ditarima ku Allah nanya nyahoana ari kemana kitu saha abdi teh cenah Muhammad teh Nabi anjeun majan anjeun can amprok padeprok harita keneh hanyaka tadi nyebut kitu ka Nabi jeung Nabi na can amprok nya maklum harita mah can aya foto beda jeung ayeuna geuning foto Pak Jokowi terima kasih Pak Jokowi bantuan terima kasih sudah cek nu narima da ieu teu narima.
baik Kang LRT genaros ka abdi cenah Kang PKH BLT teh aya akang mau nanaon bae lah ayeuna teh kabudan BLT ayeuna mengaji ka Tawang beureun genep kalian BLT macam teh panitia ulah maksanya di sini hitung teh Kang geuning teh genep kalian ulah sapiana beureuy Ibu bapak sadayana urang wangsulkeun kana awal wa an a'mal sholihan tardo pilarian amal soleh anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala teu pira ibu tos wudu saur Kanjeng Nabi man tawaddoa wa asbaga wudu'ahu sajalma anu wudu tuluy wuduna sampurna sabada wudu sempurna tuluy maca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin saur Nabi halat lahu syafaati jalma nu wudu wuduna alus tuluy ngadua baca doa sabada doa wudu asal ikhlas halal syafaat kami saur Nabi tah ngan wuduna sing alus ulah kurilkeun karana eta ngubah suku tibang kuil kamana maneh heuy lain wudu nu kitu mah nguril-nguril suku baheula wudu zaman di bak geuning ibu da fardu wudu nomor kalimat ting ngumah suku lain jong cai kewur cuk leungeun teh siga soak mandi geuning tuluy eta ngumah suku kewur jadi lain wudu isbat nu kitu mah wa yuhalliluha kapan ramona ge kedah di sela-sela ibu dan dina ramo urang teh tah sok aya minyak ari minyak kapan ngahalangan kana cai leres belum keneh dina ramo urang jeung dina negara ge minyak teh nu kamari sempet euy 6 bulannya beureun di dieu nyarangsangna tah heuh da teu maksa agama teh henteu wajib sok teh ngumah suku di sela-sela lamun aya ramona ari umar ramona boro-boro ramona eueuh sukuna teu kudu dikumah ulah kena dina nadom 5 ngumah suku 2 nana ari eueuh 2 hiji we nu aya eueuh 2 nana teu kudu ngumah suku wajib sok teh ngumah leungeun keur jalma nu boga leungeun maksa agama teu ulah nginjem leungeun maneh wajib sok teh dina wudu ngumah beungeut keur jalma nu boga beungeut ari Allah mah banget teh kudu wudu. Mantap jelema tara wudu berarti teh gablok. Geus tong kapapanjangan. Sakitu. Teu kudu capek-capek mikir. Tapi ulah taritingnya ulah dikembangkeun. Ajengan abdi mah kantos dipegat di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Dan lungsur ngaji PMU ditahan. Cek panitia akang ulah uih ngendong we nya daekan teu niat ngendong itu kunaon yuh melang abdi dak melang-melang wesingna jelema nu balik ngaji nelepon cek abdi ai keur can datang mulai akang tos di mana tos bali mana kinten-kinten tos di mana hayu nelepon balik sugan aya nu nanya resiko mau balik paduli dihakan ajak oge di jalan ieu mah hari tanahan matak abdi leuwas kang ngenong di dieu ai kitu kunaon kudu ngenong ieu melang abdi tadi akang ngaos tarik teuing bet baongan ka speaker cenah lain tarik sorana naon atuh peda abdi ngabahas geuning dina Riyadul Badiah ge aya setiap jelema nu boga keneh akal wajib salat madama aqilan bi kaduga nangtung pek nangtung teu kaduga salat bari nangtung pek bari diuk teu kaduga bari diuk bari ngedeng teu kaduga bari ngedeng ya wayah nu salatan geus bae meureun ngan hiji ibu jelema nu meunang teu salat cek abdi teh harita kitu saha jelema nu meunang teu salat nu goblok bari lolong keur lolong teh goblok eta mah meunang teu salat da hese ngabejaanana gorowokan adan kapan goblok digupayan mang urang kieu kapan lolong keun bae nu kitu mah teu salat oge matak lamun boga tatangga nu tara salat eta jelema lolong goblok cek abdi teh eta panitia ka abdi kang aya tatangga di dieu nu tara salat bisi keuleun tadi disebut lolong goblok wayahna da jelema na barang ngasam bisi megat
ari siha bet bodoh ka bina-bina beakeun ku sorangan. Ih ari akang teu beunang dipikanya rek megat kumaha kapan lolo. Ani gogolongan kapan goblok. Hanya tuh karep kumaha akang we. Alhamdulillah teu pikayeuna eueuh nu megat tadi abdi liwat ka ditu sugan. Keren nih dia. Allah lebih parah kecogreng. Terus intinya mah gitu lah, amal soleh syarat tepang sareng dat Allah di akhirat, tapi syaratnya kedah amal soleh nu diridoan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Da aya geuning imam nu teu diridoan sanes, aya imam nu teu diridoan. Wal imamu qaumin wal qaumu lahu karihun. Imam nu dipikaceceung ku makmum. Yang imaman kalakuan siap ari maca Quran mun halimpu ari kalakuan halimpu makmum bingung ari teu nuturkeun hayang berjamaah ari nuturkeun hate teu satuju nu mawi cenah imam teh kudu nu bener-bener disepakati ku balarea. Da imam nu teu disepakati mah malah justru karunya teu ditarima salatna. Kunaon pangna teu ditarima nya kapan jamaah teu ditoeun Pak. Nu cacat imam nu hubunganna langsung jeung Allah komo mau balik geus keuleun mah umat hoyong bareng ngocoblak geus jam 11 moal tamat ai geus hayang balik ge keuleun isukan ti meuni mau balik nang Cigugur wah bari tunggu geus raat teu geus kan meuni geus nya ngarah amal salehna dipikaridho ku Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas nami hadirin ngaturkeun nuhun ka pangarsa Sayyidul Al-Mukarram anu parantos ngadugikeun kana tausiah mauidul hasanah kang urang sadaya mugia manfaat oge mugia dibarokahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ku berakhir tausiah ti anjeunna alhamdulillah ya acara ti kawit dugi ka akhir para tosrengse. Namun atas nami panitia pelaksana Panten Jisim Abdi ngadugikeun heula mugia ieu manfaat nyaeta tina gelar sorban anu nemeh alhamdulillah panitia nampi artos 850 genep 1.500. Alhamdulillah jazakumullahu ahsanal jazaa. Rupina iya acara tinggal dugi ka akhir parantos rengse namung sanes musir hengtan ge raos keneh mangga da kepaling itu mah hujan. Rupina iya acara urang dicekapkeun.